Insyaallah nu dihanca katilu wihanana urang diajar ngalogat, diajar ngamaknaan, oge diajar nyurah kitab Kawakibud Durriyah, syarah kitab Mutammimatul Jurumiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaya puji kagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, sholawat, rawuh, salamna, pamudah-mudahan dicurah limpahkan kapaduka alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dailap ka kulawargina, ka sahabat-sahabatna, ka tabi'in, tugakin ngadugikeun ka urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah dina ieu kesempatan urang ngalajengkeun hanca dina raraga taqarrub ka Allah Rabbul Alamin ngalangkungan jalan ta'lim. Insyaallah nu dihanca katilu wihanana urang diajar ngalogat, diajar ngamaknaan, oge diajar nyurah kitab Kawakibud Durriyah, syarah kitab Mutammimatul Jurumiyah. Sadacan urang ngalajengkeun hanca, urang ngadoa kanu Maha Suci pamudah-mudahan. Wabil khusus pengarangna ieu kitab umumna sepuh urang sadayana wargi urang sadayana guru urang sadayana anu parantos salik di alam barzah, pamudah-mudahan kenging pangampura rahmat oge ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in. Syulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhna wa masyayikhna khususan Mama Haji Muhammad Cekma. Syulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila ma'alibi adal kita wa syukur ila hadrati syekh wa ila hadrati syekh radhiyallahu ta'ala anhum wa usulihim wa quruhim wa masyayikh wa ahli baitihim wa ahbabihim wa muridihim wa muhibbihim wa ahli silsilatihim wa akhidina nahum. Syulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allahumma billahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata maswahum. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pengatinggalan sana halaman 3 jajaran kedua. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa qad aghfala jeung teman-teman geus mopohokeun saha al-faqihi Syekh Faqihi min syarhihi tina syarahna itu Faqihi al-basmalata kana bismillahirrahmanirrahim. Wabtada'a sareng parantos ngamimitian ieu Syekh Faqihi al-matna kana matan bilhamdillah kalawan ucapan alhamdulillah. Fa in kana mangka lamun aya saha al-musonifu musonif eta aghfala mopohokeun itu musonif ha kana bismillahirrahmanirrahim minal matni tina matan fala'allahu mangka boa-boa musonif eta iktapa ngalap cukup musonif anha tina bismillah bilhamdillah kalawan alhamdulillah. Liana ibtida'a karena sanyanya ngamimitian eta yahsulu bakal hasil itu ibtida bikullin kalawan saban-saban sahiji min huma tina itu bismillah sareng alhamdulillah. Bal wa bikulli dzikrin balikta kalawan saban-saban dikir siwa huma salianti bismillah sinareng alhamdulillah. Kasyahadataini seperti dua kalimat syahadat wa sholati wa salami sareng mau sholawat sinareng salam ala sayyidina kajungjunan abdi sadaya Muhammadin tegesna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila anahu angin sanyanyana kalakuan eta kola tos dadawu sahabaduhum sapalihna ulama yang bagi peryogi likuli syari'in pikeun saban-saban jalma anu tumandang pitasnipin dina ngarang naon ayat guru yenutur itu syari sama niata Asia kana 8 pirang-pirang perkara. Al-basmalata hiji bismillahirrahmanirrahim walhamdalata jeung kaduana ngucapkeun alhamdulillah wassalata jeung maca sholawat wassalama jeung maca salam ala rasulillah Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syahadata ini jeung ngucapkeun dua kalimat syahadat
wa tasmiyata nafsihi jeung nyebut-nyebut dirina itu syari, wa tasmiyatal kitabi jeung nyebut-nyebut kitab, wal ityana jeung kana ngadatangkeun bima kana perkara ya dulu anu nuduhkeun ieu mah alal maksudi kana anu dipimaksud. Walabdo amma ba'du jeung kana ucapan amma ba'du. Wadonu jeung ari sangkaan bil musonnifi ka musonnif rahimahullahu ta'ala, rahimah mugi mikawelasu ka musonnif Sa'allahu ta'ala Gusti Allah ta'ala anahu sanyanyana musonnif eta lam yubbil teges mopohokeun itu musonnif al basmalata kana bismillah lianna nusha aslihi karena sanyanyana nishah asalna ieu syarah alladhi anu huwa ari itu asal eta al jurumiyatu kitab jurumiyah eta sabatat tetep naon al basmalatu bismillah fi jami'iha dina sakabehna jurumiyah. Fala yaliku mangka teu layak bil musonnifi ka musonnif hina idin dina nalika kitu li anna nusaha aslihi alladhi wal jurumiyah sabatat al basmalah naon hadbuha ngabuangna itu bismillahirrahmanirrahim. Kala parantos ngadawu saha ba'duhum sapalihna ulama wa'lam jeung kudu nyaho anjeun ana sahibal asli sanyanyana anu ngabogan asal eta lam yabda teges ngamimitian itu sahibal asli bilhamdillah kalawan alhamdulillah ba'dal basmalati dina sabada bismillah. Wa kadzalika jeung eta nya kitu deui al-allamah ibnu Hisam. Ari Syekh al-allamah ibnu Hisam fil qatri dina kitab Qatrun Nida wa syuduri jeung kitab Suduri Dahab wal Jami jeung kitab Jami qala tos ngadawu sal alamatu al-allamah al-alawi fi syarhil Jami dina syarah Jami innama lam yadkur angin pastina teges nutur saha al-musannifu musannif ba'dal basmalati dina sabada bismillah alhamdulillah alhamdalata kana alhamdulillah ima li kaunihi anakalana karena ayana musannif eta dakaro geus nutur ieu musannif ha kana itu alhamdulillah labdon dina ucapanana halatal ibtidai dina tingkah ngamimitian kama saperti perkara huwa ari itu mah eta adon nusangkaan bihi ka itu musannif waktifain jeung ngalap cukup fi maqamil ihtisari dina maqam ihtisar dina maqam ringkes bihusuliha kalawan hasilna itu alhamdulillah
maknan dina maknana fil basmalati dina bismillah. Id karena alhamdu ari puji, huwa ari itu puji eta al wasfu nyipatan bil jamili kalawan kasayan ala jihad tabjil di atas jihad tabjil, di atas jihad ngamulyakeun. Wanahi ka ieu kalimah isim fi'il yakfi gitu, yakfi bimana yakfi ka jeung cukup ka anjeun naon bima kalawan perkara istamalat anu ngurung alaihi kana itu mah naon al basmalatu bismillah min dzalika tina itu wasful jamil, wasful jamil. La khususo ha mim dal teu dihususkeun ha mim dal kama saperti perkara sarroha anu parantos ngajelaskeun bidalika kana itu madkur saha ghairu wahidin salianti anu saurang. Wata dulu jeung wata dulu jeung nuduhkeun alaihi kaitu ghairu wahid naon dikrullahi dikrullah ya teh naon riwayatu dikrillah riwayat dikrullah bil hadis dina hadis kulu amrin dibalin hadis kulu amrin dibalin au hagman atawa nuduhkeun kana tawadu na musonib li nafsihi pikeun diri na musonib bitakhayyuli kalawan takhayyul kalawan dibayangkeun anna kitabahu sanyanyana kitabna itu musonib hada anu ieu min haisu annahu tina sakira-kira sanyanyana ieu kitab eta kitabun hiji kitab laisa anu henteu kabuktian ieu kitab eta kakutubi salafi saperti pirang-pirang kitabna ulama salaf hatta yabtadi'a sehingga ngamimitian musonib bihi kalawan ieu kitab ala sunaniha di atas pirang-pirang sunahna ieu kutubi salaf walaisa jeung lain jeung teu kabuktian ieu kitab eta zabalin anu ngabogaan tingkah hade hatta yakuna sehingga kabuktian musonib eta yatruku ninggalkeun musonib hatta yakuna sehingga kabuktian musonib bitarkil hamdi kalawan ninggalkeun alhamdulillah eta azdam kurang barokah wa hadal wajhu jeung ari ieu wajah eta asyara parantos isyarah ilaihi kana ieu hadal wajhu saha al hindiyu Imam Hindi fi hawasihi dina hasiyahna Hindi walaisa jeung teu kabuktianana
Ieu kitab eta bidaka kalawan pembahasan madku. Jadi musannif di dieu naon nyarioskeun saestuna Imam Faqihi dina karanganana anu ngagaduhan kitab Fawaqihul Janiyah parantos ninggalkeun kana pembahasan atanapi kana ucapan bismillah anjeunna ngamimitian kana matana kitab kalawan alhamdulillah. Lajeng musannif mapohokeun kana eta bacaan bismillah tina matana eta ngalap cukup kalawan ucapan alhamdulillah. Jadi urang entong coba-coba sudon, kadang-kadang aya musannif anu ngamimitian kalawan bismillah tuluy weh kana kitabna henteu ngabahas alhamdulillah tuluy shalawat syahadat shalawat dugikeun nyebut-nyebut dirina nyebut-nyebut kitabna lajeng ngucapkeun amma ba'du. Urang tong coba-coba nyalahkeun tong coba-coba sudon di aya musannif anu tina bismillah langsung kana kitabna ngaculkeun seakan-akan ninggalkeun kana alhamdulillah entong sudon sabab bismillah jeung alhamdulillah mah ngahiji maka sok disebutna teh bismillah ibtida hakiki alhamdulillah ibtida idofi kunaon aya musannif anu ngucapkeun bismillah wungkul tapi henteu ngucapkeun alhamdulillah sareng anu teras-terasna mungkin alhamdulillah nama diucapkeun secara lisan henteu dituangkeun dina tulisan ku ngucapkeun bismillahirrahmanirrahim ge tos aya alhamdulillah sareng anu sanes-sanesna sakumaha tos kauning ngaku urang seluruh kitab samawi aya 104 kitab anu 104 kitab dikumpulkeun dina Al-Qur'an Al-Qur'an dikumpulkeun dina surat Al-Fatihah dikumpulkeun dina ayat bismillahirrahmanirrahim teras bismillahirrahmanirrahim dikumpulkeun dina ba'na anu aya dina lapad bismi. Jadi kunaon musannif ngucapkeun alhamdulillah sareng anu sanes-sanesna gitu. Jadi jawaban nu kahiji nu jelas urang ulah suudon ka musannif mungkin wae ucapan alhamdulillah sareng anu sanes-sanesna nama diucapkeun secara lisan henteu dituangkeun dina tulisan atanapi henteu ngucapkeun alhamdulillah sama sakali keun bae da alhamdulillah sareng anu sanes-sanesna tos kakurung ku ayat bismillahirrahmanirrahim. Oge aya musannif anu ngarang kitab langsung alhamdulillah henteu naon henteu bismillah urang ulah coba-coba suudon deui nah make kitu nu tadi jawabanana mungkin anjeunna ngucapkeun secara lisan teu dituangkeun dina tulisan atanapi mungkin wae anjeunna naon sanaos secara tulisan teu ngucapkeun naon bismillah tapi dina hakikatna ngucapkeun bismillah naon sababna
dina alhamdulillah, dina sholawat, dina syahadat, sareng dina anu sanes-sanesna dugikeun ka terakhir ucapan amma ba'du entos diwengku atos di mimitian bismillahirrahmanirrahim. Jadi tos malu. Di mana ya ucapan alhamdulillah? Tangtos di dituna aya bismillah. Di mana ya ucapan alhamdulillah? Tangtos di dituna aya bis. Model dina kitab naon? Kitab Jurumiyah bismillah langsung al kalamu. Teu ngebahas alhamdulillah. Nu tadi jawabanna. Nah sebagian ulama ngajelaskeun peryogi pikeun saban-saban jalma anu ngarang kitab ngabahas sakurang-kurangna 8 perkara. Nu kahiji ngabahas bismillah, nu kadua ngabahas alhamdulillah, nu katilu shalawat sinaran salam, nu kaopat ngucapkeun 2 kalimat syahadat, nu kalima nyebut-nyebut dirina musannif, nu kasabaraha nu kagenep naon nyebut-nyebut kitabna, nu katujuh ngadatangkeun perkara anu eta perkara nuduhkeun kana anu dimaksud, anu sok disebut bade baraatul istihlal upama bahasa ilmu bade. Oge nu kadalapana ngucapkeun amma ba'du. Tapi kunaon do tadi aya nu bismillah langsung kana kitabna, aya anu teu bismillah langsung alhamdulillah. Nu jelas kanggo urang tong sudan tong coba-coba goreng sahang ka pengarang-pengarang kitab. Sabab bismillah sareng alhamdulillah teu tiasa dipisahkeun. Di mana aya alhamdulillah tangtu ti dituna aya bismillah, di mana aya bismillah tangtos ka dituna alhamdulillah. Nu katilu pembahasanana mungkin aranjeunna ngalap cukup dina makom ikhtisar. Eta waqti pain pi makomil ikhtisar. Kusabab kitab anu dibahas ku anjeunna kitab alif, anjeunna berusaha sasimpel mungkin ngalungsurkeun seratan-seratanana supaya ikhtisarna eta karanganana kitab. Itu eta meureun kulang leuwih eusina anu tadi di logat ku urang. Di waqti pain fi maqamil ihtisar bihusuliha makna fil basmalati. Id alhamdu wal wasfu bijamili ala jihati tabjil. Wa nahika bimastamalat alaihil basmalah min dalik la khususo hamimda. Jadi sanajan henteu dihususkeun ucapanana tulisanana hamim dal tegasna alhamdu nya terus kakurung terus kawengku dina bismillahirrahmanirrahim sapertos anu parantos dijelaskeun ku ulama-ulama anu lain saurang seueur atanapi saur sebagian ulama mah au habman min linafsi. Mungkin wae anjeunna hendak ngucapkeun bismillah eta hadman ngarasa tawadu gitu, nemongkeun ka tawaduanana linafsi, sehingga kitab anjeunna kaya-kaya dibilang-bilang henteu penting sehingga teu dimimitian ku bismillah. Tapi ieu bahasan nya disangsikan ku ulama-ulama anu sanesna henteu dikuatkeun gitu. Lajeng logatna wa bimislihi jeung kalawan misilna ieu kawal yu'tadaru dihampura naon ansohi bil jurumiyati tina anu ngagaduhan kitab asal jurumiyah. Terus kitab pokok jurumiyah henteu ngabahas alhamdulillah gitu, henteu ngabahas alhamdulillah yung tadar alasanana nu tadi. Alhamdulillah
Alhamdulillah ari sadayana puji eta lillahi tetep kagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ata ngadatangkeun musannif bihi kana alhamdulillah li hadisi Abi Daud karena aya hadis Abi Daud wa hasana jeung ngahasankeun hu kana itu hadis sa Ibnu Shalah Imam Ibnu Shalah kulu amrin ari saban-saban perkara dibalin anu ngabogaan tingkah hade la yubdau anu teu dimimitian pihi dina itu amrin naon bihamdillah kalawan alhamdulillah bahwa mangkari itu amrin eta akto kurang barokah wa riwayatin jeung dina riwayat azdam lapadna lin akto tapi azdam aina tisul barokati tegasna kurang barokah au zaibuha atawa leungitna barokah. Wa ada sareng ari ieu eta awaluma mimitina perkara tamama anu nyampurnakeun bihi kana ieu ma saha al musannifu musannif. Awas jadi musannif bidieu musannif kitab Mutammimatul Jurumiyah dina Jurumiyah teh aya alhamdulillah disampurnakeun ku Mutammimah dina Mutammimah mah aya alhamdulillah ieu awal mimiti anu disampurnakeun ku musannif pengarang kitab naon pengarang kitab Mutammimatul Jurumiyah engke disampurnakeun deui ku pengarang kitab Kawakibud Durriyah. Jadi Kawakibud Durriyah nyarahan kitab Mutammimah nyarahan kitab Jurumiyah. Dina Jurumiyah aya bismillah tapi teu ngabahas alhamdulillah sareng nu sanes-sanesna jelas urang tong suudon penjelasanana nu tadi nya. Wa ada sareng hari ieu eta awaluma mimitina perkara tamama anu geus nyampurnakeun bihi kana ieu mah saha al musannifu musannif al jurumiyata kana jurumiyah gitu. Fa innahu maka sanyanya nakalakuan eta lam yudkar henteu geus ditutur pihak dina itu jurumiyah naon alhamdu pujian wa sholatu jeung sholawat wa salamu sareng salam. Ya bab dina kitab jurumiyah mah henteu ngabahas alhamdu. Jadi dina bismillah langsung al kalam. Walhamdu jeung ari anu disebut puji lugotan dina mungguh lugot eta asana ngalem bil lisani kalawan lisan alal jamili di atas keindahan al ikhtiyari anu bangsa ikhtiyari bangsa pilihan anu dipilih. Sawaun eta sarua wae kana aya itu sana eta ping muqabalati nikmati dina ngabandingan nikmat amla atawa lain. Jadi nu disebut puji nurutkeun lugot mah ngalem kulisan di atas keindahan di atas kebaikan anu bangsa ikhtiari, anu bangsa pilihan, anu dipilih. Gitu. Baik yang harupan nikmat atau lain yang harupan nikmat. Bihilafi syukri. Beda kalawan beda jeung syukur lugotan dina mungguh lugot. Walhamdi jeung pujian
urpan dina urut. Baina kula wahidin mangka sanyanyana saban-saban saiji min huma tina itu syukur jeung hamdu eta fi'lun pagawean yunbi'u anu ngabejakeun itu fi'lun anta'dimil mun'imi tina ngagungkeun anu mere nikmat min haitsu annahu tina sakira-kira sanyanyana itu mun'im eta mun'imun anu mere nikmat. Pakulun mangka ari saban-saban saiji min humatina itu hamdu jeung syukru eta sanaun ngalem bi ghairi lisanin kalawan salianti lisan fi muqabalatil isani dina ngabandingan ihsan. Wa masyukru jeung dapun ari syukur urpan dina uruf bahwa mangka ari syukur munggu uruf eta syarful abdi molahkeunana hiji hamba jami'ama kana sakabehna perkara an'ama anu tos mapari nikmat saha Allah Gusti Allah bihi kalawan ieu ma alaihi ka itu syamtu minasami dina pangdenge wal basori jeung paningali wa ghairihi ma jeung salianti itu sama basor ilama kana perkara khuliqo anu geus diciptakeunana ieu ma awas ilama kana perkara khuliqo anu geus diciptakeunana ieu ma li ajlihi karena arah-arah li ajlihi karena arah-arah itu ma'an ama li ajlihi karena arah-arah itu ma'an ama. Jadi aya puji cek lugot anu tadi asanahu bil lisan alal jamili al ikhtiyari, jadi ngalem kulisan di atas kealusan, di atas keindahan anu bangsa ikhtiyari, baik dina yang hareupan nikmat atau dina lain yang hareupan nikmat. Beda jeung syukur ceuk lugot jeung puji saur uruk sabab sanyanyana saban-saban saiji tina syukur ceuk lugot atawa puji ceuk uruk nyaeta geus dina ieu fi'lun yunbi'u an ta'dimil mun'imi min haitsu annahu mun'imun. Pagawean anu eta pagawean mere beja tina ngagungkeunana anu mere nikmat tina sakira-kira sanyanyana eta anu mere nikmat eta anu mere nikmat. Pakulun min huma sanaun bi ghairi lisan fi muqabalatil ihsan. Saban-saban saiji tina eta syukur ceuk lugot atawa puji ceuk huruf eta ngalem salianti lisan dina ngabandingan atawa dina yang hareupan ihsan. Jadi aya puji ceuk lugot, aya puji ceuk huruf, aya syukur ceuk lugot. Jadi puji ceuk lugot nu tadi urang naon ngalem kulisan urang di atas kealusan atau kebaikan keindahan anu bangsa ikhtiari. Jadi alusna teh bongan dipilih ku urang. Lain asana alus, tuluy urang langsung nyebut alus. Jadi nu tadi dina puji ceuk lugot rek yang hareupan nikmat atawa lain yang hareupan nikmat beda jeung syukur ceuk lugot. Oge beda jeung puji nurutkeun uruf. Sabab sanyanyana saban-saban saiji tina syukur ceuk lugot jeung puji ceuk huruf
Eusinan ieu pilun ari nu tadi mang ngalam kulisan gitunya. Ngaluskeun hiji perkara bongan dipilih ku urang. Memang alus, poe urang teh ngomong alus. Eta puji ceuk lugot. Anapun puji ceuk urup atawa syukur ceuk lugot mah lain kulisan, tapi ku pagawean. Pagawean urang anu ngabejakeun kana ngagungkeunana anu geus mere nikmat saestuna mun'im teh memang mun'im. Mun urang dibere ku batur. Dibere ku batur duit. Ya minimal meureun urang rengkuh. Jadi rengkuhna urang. Rengkuhna urang lain kulisan. Pagawean urang anu nuduhkeun kana ngagungkeunana mun'im. Yen sanyana mun'im memang mun'im. Bentukna ku pagawean eta disebat naon? Syukur ceuk lugot atawa puji ceuk oru. Upama dina puji ceuk lugot mah akur wae rek yang hareupan nikmat, rek lain yang hareupan nikmat. Upama dina syukur ceuk lugot atawa puji ceuk oru mah eta mah yang hareupan isya. Yang hareupan kehalusan. Model urang diberi duit ku batur, jadi urang rengkuh ka batur, sopan ka batur, nurut ka zaman geus mere ka urang eta disebut naon? Syukur ceuk lugot atawa puji ceuk urup. Wa ama syukru anapun ari syukur urpan dina urup, bahwa mangka ari syukur ceuk urup eta syarful abdi molahkeunana hiji hamba jami ama kana sakabehna perkara an ama anu parantos mapari nikmat saha Allahu Gusti Allah bihi kalawan ieu ma alaihi ka ieu syabdu minasami tina pangdenge wal basori jeung paningali wa ghairihi jeung salianti sama basor ilama khuliqal ajli. Ari syukur nu nyanana mah syukur ceuk urup molahkeunana hiji hamba kana sakabeh perkara anu parantos dipaparinkeun ku Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan tujuanana Allah mere eta perkara. Allah mere eta perkara ka urang tujuanana naon ka urang? Supaya ibadah. Ngadengikeun alus-alus. Dibere paningali jang ningali nu alus, dibere awak urang lahir batina, luhur harapna, kabehanana dipolakeun sesuai sareng parentah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilama khuliqa li ajli. Panjangnya sakitu heula cirian pangaosan urang dina ieu waktu cekak sakitu anu raresna ti Allah sinareng ti Rasulna nu lepatna dina kabodohan wae mugi-mugi kenging pangampura Allah Rabbul Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.